Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sarehat mitra, mudah-mudahan daramang sadayananya eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalian wengina. Sarehat we lah. Oge hatur nuhun kana parantos komentar sanos teu disebat ke DJ dikumkeun we sadayananya. Komentar anu sararae gitu nya hatur nuhun. Boh tinu rojonganana, boh tinu kritikanana. Oge kanu nge-share sareng maparin like-na anu parantos manca oge hatur nuhun, anu tos nyalawer atuh hatur nuhun, anu teu nyawer oge teu sawios-wios. Mangga mitra, supados nyambung urang parandungan heula salit nya dongengna. Salit we dina episode anu kamari. Sakedik mangga mitra. Ya, sik teangan sakali deui ka mana jajak alu tadi teh. Penasaran abah mah. Geus diteangan kapanan bieu ge, geus teu panggih puguh. Coba atuh tanyakeun Kakang Rasud Sundawaderman tuh. Kakang Rasud Sundawaderman, Kakang Elvin Junaedi, ka Mamah Pipit, ka Neng Haji Alika, ka Mira Tunur, Pangkeh Duyung, Kakang Dede Sulaiman, Kakang Yusuf Sutisna, Kakang Nanang Heryana. Saha eta teh tia? Eta subscriber Dongeng Sunda Mang Anggang anu pangheulana masihan komentar dina episode ke-11 kamari penting. Hampura we nu teu kasebut mah, bongan telat we komentarna. Ari kitu, nabat krosos ka dinya ari maneh? Eta deui anu kamari, gaeh wae hayang dongeng anak siluman saha teh kamari teh. Mang, dongeng anak siluman iraha bae dipadarkeunana deui cenah. Ari geus dipadarkeun eueuh komentar, eueuh like-like na acan. Manggeus tia atuh keun bae, manan kitu ge meureun bohong. Ceuk Batar wirada nyentak. Cikan teangan sakali deui ka mana jejak alu tadi teh, penasaran abah mah. Geus diteangan kapanan bieu oge, teu kapanggih puguh ge. Henteu bae dayot. Salagana ge imah atuh, rek nyumput di mana da gede jelema teh. Moal nya nyumput tina tampolong onamanan. Piraku deui, tulak pantu tulak jendela bararageeh. Mustahil ari bijil piraku tina lawang hareup mah. Par urang ngagelak di dinya beureun kanyahoan. Ya kemana nya? Ceuk Batar wi bari ngahulang deui. Jep jempling taya nu ngomong deui. Sararea bingung. Keur kitu kadenge aya anjing anu babaung ti kajauhan. Manuk koreak pating tembalan kaayaan teh bet mata geuman, beda pisan jeung biasana. Tah, dugi kadinya nya mitra, tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae. Kaparayun. Mitra kaum dangu Bahtarwi narik napas jero red ka kenca red ka katuhu pok ngomong. Malam naon atuh ieu teh? Malam Jumaah bah. Tembal waryana. Baingan atuh palang siang aya jurig nyiliwuri. Kumaha atuh nya? Ada yang akidasim atuh. Satuju bah. Mending meleran akidasim. Da mau ngocim ke di landungan deui watos. Cek waryana satujuan. Nya bener perlu. Tapi saha nu kudu inditna nya? Kapaksa ujang deui we atuh. Kumaha jang? Heuda. Eueuh sasaha deui atuh barudak. Nitah ka budak awewe mah atuh pan melang. Sawios ku abdi we atuh bah. Cek waryana bari terus nangtung kop kana batre. Capek ge kapaksa indit. Mitra kaum dangu teka catur lilana di jalan.
Waryana geus tepi ka imah Aki Dasim nangtung diburuan terus uluk salam pedas naker. Punten berai pantoy nu muka torojol aya budak lalaki kira-kira umur 13 tahunan gok jeung Waryana. Lagening akang badai kasakang cek budak injuna Aki Dasim. Aki aya atau henteu jang? Waryana kalah malik nanya. Aya nama aya nanging duka kunaon da ujug-ujug songkolan. Itu dilebat tuh jadi gugulung kunini. Sakantenan tulungan atuh Kang. Taya anu nulungan abdi sieun. Dipiwarang nyusul palabe oge sieun abdi teh. Cek eta budak kalah kanembongkeun pikasusaheun deui. Puguh we Waryana jadi bingung jeung penasaran kalacat unggah terus kebat ke kamar Aki Dasim. Baranggok nyawe Aki Dasim teh keur digugulung ku si Nini. Aki Dasim sosongkolan berenyakelan hulu angen teu beunang ditanya kalah peuna we burial bun celik kesana ngoprot mata kuatir. Kunaon atuh ieu teh Nini? Ceuk Waryana bari merong. Si Nini meuni atoheun aya Waryana teh. Puguh keur bingung tadi teh eueuh ti taheun. Naon teuing bagja teman puguh ini teh. Kada bingung ujang. Kumaha ni? Kada bingung cing tulungan ieu si Aki teh teu puguh bet sasongkolan. Bade jang teu meunang ditanya. Ini teh kauber teu bisa ngubaran. Aya naon atunya? Da abdi ge teu tiasa ari kalandongan mah. Puguh pangna ka dieu teh aya kasusah ieu teh. Mang Ocim cilaka. Cilaka kumaha atuh da Aki na oge tulunganon ieu teh. Waryana ngahulang mehna bingung mana heula nu kudu dipigawe. Aki Dasim kudu ditulungan deui bongan mehna nu pangheulana ka dinya. Nya manehna nu kudu nulungan ari dipigawe kumaha Mang Ocim sarua kudu buru-buru ditulungan. Jaba di imah keur aya pasoalan nu aneh deui. Punten jang wayahna pangneangankeun jang lebewe atuh. Cek si Nini teu asa-asa da puguh butuh pisan keur batur pakumaha. Mangga Ni mangga. Bibir Waryana miheulaan nyanggupan. Padahal hatena mah bingung keneh tapi kulantaran nyaeta ku geus dikadalkeun teh kapa kasaleos we ngeleos indit rek neang palabeh. Waryana di jalan mikir kudu kumaha nulungan Mang Ocim. Kasahanya meta tulung di lembur eta mah ngan Aki Dasim anu sok beunang diandalkeun teh. Bari mikir terus lempang teu karasa nyaho-nyaho geus tepi kaburuan imah palabe. Terus uluk salam bray panto muka. Can sarare da can isa-isa acan harita teh. Tapi kaayaan poek mongkleng jeung di lemburna teh asa keung deui. Gening ujang bade kasaha ujang cek hiji awewe jiga nama tetangga palabe da sidik lain bojona. Bade ka palabe bi aya kitu cek Waryana. Aya nganuju di riung-riung. Kumaha bi? Nuju di riung-riung duka kunaon da ujug-ujug katuralengan teu tiasa ditaros-taros acan. Nya kunaon deui nya? Nu mawi teh aya nu terangan duka kunaon sok atuh kalabat bade aya peryogi kitu. Mangga bi mangga. Kalacat Waryana unggah bus ka tengah imah. Kasampak teh nya we loba jelema meuni ngagimbung ngariung palabe. Keur pada mencetan pada nyeuceuhan. Basa Waryana datang taya nu malire da sararea ge mika melang ka palabe. Kunaon deui atuh ieu teh? Tos dilandongan naon bi? Nuju nyusulan Aki Dasim nyaeta sina di jampe. Nu mawi abdi teh dipiwarangku Nini Dasim ieu teh. Bade nyuhunkeun tulung ka palabe. Margi Aki Dasim ge teu dambang ngadadak. Kumaha atuh aya araneh teuing ieu teh? Eta awewe colok bengong atuh ngadenge kitu mah nu ngariung ge milu kaget. Malah bojona palabe terus tatanya ka Waryana nya diterangkeun we leuwih jentre yen sanyana mah di mah Bahtarwi oge aya nu gering ngadadak nyatana Mang Ocim teh.
Minta tulung ka Aki Dasim kasampak gering ngadadak. Minta tulung ka palabe sarua sa nasib. Barang ada keterangan kitu sararea ngaharulang miraga menang taya nu nyarita akhir nama. Waryana amitan ka sararea rek bebeja Abah Tarwi. Yen anu dipentan tulungna oge kalah gadering. Waryana lempang rusuh merukai mah Bah Tarwi di jalan tepung jeung dua lalaki. Barang ditanya tas neang Aki Dasim cenah. Mana horeng jurungan bila betea tapi balik lengoh da Aki Dasim gering. Wayahna manehna balik nyorangan. Waryana kebat ka imah. Geus tepi kalacat unggah napas ngehegak kesang ngucur Bah Tarwi gasik tumanya. Nah lengoh mana Aki Dasim? Nuju teh damang Aki Dasim oge ngadadak pisan. Masya Allah na kudaon. Nah tu tadi teh neuteu neang nu sejen. Eta kapalabe sekalian. Mete bulak balik cek Bah Tarwi rada maido. Puki pangna lami oge teras kapalabe abdi teh. Nanging sami nuju teh damang ngadadak. Ayeuna teh nuju ngagugulung digugulung ku tatanggana. Hulang atuh Bah Tarwi tengah hulang bingung anu taya papadana. Kasahanya meta tulung. Bitia ngahulang usi jeung Utari tengah romong Mang Ocim ngarahuh maena seunggah nya ngeurepan ka nyeri. Aduh, kumaha Mang teh ya. Awakmu ni pasti sakit. Aduh. Sabar we atuh Mang. Kumaha atuh da abdi ge teu bisa nulungan ya. Cek Waryana karunyaeun ka Mang Ocim. Tungtungna sararea ngahulang. Kitu bingung kieu salah jabasieun deui lantaran jajaka anu tadi nyemah can puguh karuhan. Teuing ka mana losna. Di luar kalah beuki keung malah kadenge aya ting cariak sada anak hayam. Tapi ngadengena mata keung ti kajauhan kadenge sora anjing babaung. Sok milu ngaririweuh mun aya anu pikasieun samodel kitu teh. Mitra kaum dangu kocapkeun di imah paranti Utari nyepi. Harita teh aya nu keur ngajentul dina kasur kawas nu geus teu sabar nungguan. Horeng si mana horeng anak siluman ti nagari Giliwesi anu rek kilir mingguan nu geus ngabaku sok datang malam Jumaah. Mun rumaja bangsa manusia mah apel meureun nya apel mingguan teh nya mitra. Di bangsa manusia mah pan malam Minggu tah muhun anak siluman mah malam Jumaah. Malam Jumaah anak siluman model Kang Alvin Junaidi merenya Kang Dede Sulaiman sok apel dina malam Jumaahnya. Wah aduh intermejo. Burak sama garageteun hayang geura tepung jeung Utari tapi Utari ngariung keneh jeung kolotna lantaran keur boga kasusah. Burak sama matana awas bubuhan siluman atuh licik ka manusia bisa awas manehna teu kaciri ku manusia. Ay manusia teh ku hareureus sia. Ka aing teu ngabagayakeun da eta si Ocim kitu teh nama. Keun sia di podaran sia sekalian. Komo kabur meureun mun di podaran mah nya. Kabogoh aing moal asup ka kamar ari aing nu modar mah. Cageurkeun bae kitu, nya mending oge dicageurkeun. Ngarah buru-buru beres. Ngarah hararees. Keun pasti aman. Aki-aki nu sok ngadukun geus digeringan ku aing. Sarua deui. Saurang deui oge keur sasongkolan. Moal aya nu nyahun ka aing. Kitu cek budak sama mitra. Tayohna manehna geus ti wance sareupna aya di lembur Cikancung. Datang ka imah Bah Tarwi bareng jeung Nyi Usi teh ngarupakeun jajaka kasep. Basa Waryana rek neang Aki Dasim ku budak sama di piheulaan. Aki Dasim na digeringan. Rek neang palabe sarua di piheulaan, palabe na digeringan. Ku jalan kitu manehna moal kanyahoan, moal aya anu ngaganggu. Tapi nya kitu kulantaran Mang Ocim gering, Utari tadaek
ampih ke kamar kolotna ge ngariung we di dinya. Tuluy budak sama keluar ti kamar. Nyatang tuh we teu nembongkeun jirimna ari lain ka ciri ku Mang Anggang wungkul mah. Mohon kudu sanes manteu ku Mang Anggang katinggalina. Tuh keluar tuh. Dalah mun ka ciri teh mah budak sama lempang ngagegag. Heug lempang nang gadeukeutan Mang Ocim geus tepi kana si raheunana budak sama melong. Bari ngajabian kituna teh. Malah mah nyarekan lak-lak dasar aki-aki nurus tunjung cenah sia. Kala sungut we sia rubak buktina mah daya kabecus cenah. Mun ras teu inget kana kasusah kabogoh aing mah dicekek nya sia cenah. Nah tuh mitra cerot we budak sama teh nyiduhan kana tarangna Mang Ocim. Nah daya tamat teu pupuguh atuh Mang Ocim nepi ka ngoceak dengek mitra bakat ku nyeri lantaran sirahna ngadadak nyeri asa ditakol ku palu. Terus nangkep sirahna bari sosongkolan puguh we atuh Bahtarwi jeung kulawargana leuwas. Mang Ocim pada ngagugulung cakakak budak sama seuri puas cenah sia kituna teh bari ngajebian keur pada ngagugulung kitu terus ditiup ku budak sama cep karasana tiis nyerina ayeuna mah leungit. Mang Ocim ngahenen we bari humarurung kesang ngoprot ku Bahtarwi di lelemu diupahan supaya sabar jeung tawakal ulah aral subahan. Malah mah dititah bebacaan sabisa-bisa geus ngalempreh gitu ku budak sama dipencet irungna gurubug. Mang Ocim teh ngagurubug nyerieun terus sosongkolan deui panonna buri albun celik kawas anu keur sakarat nya puguh Bahtarwi teh leuwas. Aduh jang kumaha atuh ieu teh Mang Ocim jadi kieu ieu cek Bahtarwi bari gempeur leungeun Mang Ocim dicekelan. Leungeun Mang Ocim dicekelan bitia teu bisa nanaon ukur ngadeg-deg samar pola. Mang sing eling istighbar Mang iya cek Bahtarwi bari terus nyontoan manehna nyebut istighbar. Pok Mang Ocim nurutan tapi teu bener da setengah teling. Astagfirullahaladzim astaga bahaya hubuh. Terus Mang sing eling manya teu bisa istighbar acan. Sing kuat istighbar da kainya. Istighbar deh kayaknya ulah benang kabawa kusa kaba ya Allah di Islam Allah astaga goreng patut orang Islam nyebut astaga mah lain astaga astagfirullahaladzim gitu. Mang Ocim ngagugu kawas tadi bener mimitna wungkul kadituna mah ngaco babacaan tepuguh demuk nanya puguh Bahtarwi beki kaget beki leuwas sabab bukti Mang Ocim geus selang-seling. Cakakak budak sama seri yang serikeun pamolah Mang Ocim jeung Bahtarwi dina mangsa harita. Lila karunyaeun jeung pokona mah geus teu sabar hayang geura tepung jeung utari we hayang geura paduduan di kamar. Nya cager atuh mangga sia ulah sosongkolan wae cek budak sama terus embuna-embunan Mang Ocim teh ditiup cep karasana tiis kanyeri leungit kari capena jeung lungsena. Mang Ocim cicing ngalempreh. Tah geuning rarep sing tenang Bang. Ulah loba pikiran istighbar kayaknya. Oh, astagfirullahaladzim. Tah geuning bener ayeuna mah sing tenang Bang. Bahtarwi atoheun Mang Ocim aya harepan kana cager. Kitu deui waryana jeung utari bitia jeung usi ngarasa bungah nenjok kitu mah. Mang Ocim ngalempreh teu usik-usik ngahenen teu gegerungan cara tadi malah lila-lila mah reup sare disirep ku burak sambal. Burak sambal. Burak sama hapunten salah macana sakana mitra. Cager. Nah budak sambal tayoh nama tukang dongeng geus lapar.
Mitra kaum dangu di luar beki jempling gang tadi sada komo jalma mah geus eueuh anu ngulampreng. Ronda ge eueuh jigana teh dasarieun. Mang Ocim teu lilir-lilir ku Bahtarwi teu dikitu di kieu kalah disimbutan sakalian. Sina Tibra burak sama niupkeun sirepna sina tarunduheun kabeh. Mimitina Bahtarwi anu haai teh. Terus mapai ka Bitia, Usi, Waryana jeung Utari. Tuluy mah Bahtarwi cengkat. Abah wah Abah mah teu kuat kutunduh ieu teh ya sape teuing meureun rek sare keun Mang Ocim ada moalna naon ieu sugan geus sageur aya lau meureun Kitu nanteh bari terus ka kamar goledag ka kasur reup sare Tibra atuh burak sama seuri Bitia nuturkeun goledag reup deui Tibra burak sama ngegak-gak. Kang Waryana, Cek Utari. wayahna we sintigin ka janji nya Kangnya. Ulah nyeri hati puting ieu kapaksa misah deui. Da abdi gaduh keneh niat bade misah deui weh mondok teh. Cek Utari bebeja ka salakina. Nya malam naon itu ieu teh? Ih pan malam Jumaah. Kajeun. Ngan engke mageura laporan ka Ki Zuhri. Atuh kudu tepi ka Irak atuh kikituan teh. Narek salilana atawa moal. Waryana geus teu sabar sanya nama. Bosen asa teu puguh sare misah wae mah. Ih nya dugi ka hasil we atuh dugi ka abdi ka kandungan. Rek ka kandungan kumaha ari pajauh wae mah. Har, nah ada tunggal wengi pajauh oge atuh. Kajeun atuh jeung we atuh. Akang mah tunduh moal sare di kamar di dieu we yeuh jeung Mang Ocim. Cek Waryana goledag ngagoler gigireun Mang Ocim terus heuai. Sakali reup-reup tuluy weh Tibra. Mitra kaum dangu nyusit kungsi ngomong maneh nama terus ka kamarna goledag greup teu ngimpi-ngimpi acan bakat ku Tibra. Atuh geus kitu mah Utari asup ka kamarna memeh ngagoler jepret panto dikunci goledag dina kasur memeh sare kucap kiceup neuteup lalangit breh jajaka anu tadi datang nembongan deui kacipta dina sawangan kagambar dina lamunan. Aneh. Nah saha anu tadi teh atuh. Jeung deui ka mana losna nya? Mun nyumput ka mana? Mun kabur ka mana? Rek naon atuh datang ka dieu ari bakal ngaleos deui mah. Jeung anehna deui bet asa-asa geus wawuh. Tapi tepung di mana nya? Utari terus ngalamun teu karasa panonna beuki loyo. Beuki loyo malah lila-lila mah reup-reup. Mitra kaum dangu di antara eling jeung henteu antara sare jeung nyaring. Nyi Utari asa nenjo jelema asup ka kamar, tapi teu pati sidik. Jeung geus teu wasa beunta, teu kuat kutunduh. Kalah breh lalakon dina impian. Seuk dina impian teh Utari aya deui di patamanan. Aya deui sinatria anu sok datang kalayan setia. Impian peuting nu geus kaliwat ayeuna ka sorang deui. Mitra kaum dangu sagalana karasa ku Utari mah ngan saukur ngimpi padahal anu sanyana mah burak sama ngahaja ngadatangan lelembutanana. Pikeun sapatna mon kalayan goib datang lir ibarat hiji salaki ka pamajikan. Berang burak sama balik ka nagarana. Utari nyaring awakna lalungse asa pasiksak. Ulang sandi asa parotong. Utari ngahulang mikiran impian tadi peuting. Aneh. Betatang deui impian model kitu. Namun matak naon-naon gitu. Nah satria anu datang tebet sarimbag jeung lalaki anu nyemah ka imah peuting tadi. Palang siang. Utari tekebat nyaritana jajantung jadi ratug hatena pating sareblak. Sirah lieur tetenjoan asa rumeuk. Utari teu geunah rasa teu puguh pipikiran tadi narek udang rek kacai teu kuat goledag ngagoledag deui dina kasur. Awakna karasa tiris ti koro asa garing ngadeg-deg kawas anu kabulusan. Duh Gusti. Awak aing beteu kunaon ieu teh? Cek pikiran Utari terus merungkut disimbut bunyi awakna beuki ngadeg-deg.
Mitra kaum dangu, panon poe geus luhur panasna karasahaneut, tanah ngebul manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna. Harita Bahtarwi geus diuk ditepas geus dangdan cara sasari, gigireuna cikopi panas lalawuhna beuleum sampe. Lampeneng sagede leungeun nyeusi di tampian keur nyeuseuh, bitia keur milihan serah rek ngisikan. Da teu seueur sangu ari waryana geus balik ti sawah tos nempo cai, Mang Ocim geus sudang aneh isuk-isuk mah teu karasa naon-naon terus balik ka imahna. Ibuna Bahtarwi gegerowan ka bitia. Naon ari geus gogorowokan teh aya naon atuh abahna? Tembalna rada ambek asa kaganggu. Kamana si Utari asa can katenjo ku abah? Ceuk Bahtarwi nanyakeun anakna. Anu memang can bijil ti kamarna da teu ngareunah awak teh. Paling oge ka cai ya seuhan meureun. Ngan si wungkul di cai mah. Lah keun bae atuh. Da geus gede ieu. Ceuk bitia bangun anu hare-hare teh malire ka anakna. Lain guna naon ieu. Bisi kumaha onam. Teh ngan anggur ka mana geus udang atawa acan. Make lah. Ieu kagok keur milihan serah ya. Bari terus nepikeun bea serahna dipilihan. Hutna ditempatkeun hayam recok ngulungan beunyeurna. Bahtarwi teu sabar jeung nangtung terus meuru ka kamar Utari. Panto disurungkeun tapi pageuh da dikunci di jero. Bahtarwi bigi penasaran bisi anakna kumaha onam. Utari buka panto ya. Kitu pokna bari terus nyurungkeun panto, hatina rada sumablak. Kaceturkeun Utari anu tadi geus ngagibrig kawas anu muriang. Ngadenge anu gagarowan teh teu buru nembalan, kalah nahan kanyeri bari cengkat muringis bari ngusap sirah. Memeh turun tina ranjang mencetan heula sirahna anu karasa berat jeung asa lieur mending ngubeng rarasaanana teh. Utari, buka panto ieu. Bahtarwi gagarowan Utari teu ngomong terus maksakeun turun. Rada sosoloyongan gep nyekelan kana tungtung ranjang, leungeun ngeleper ngaragamang kana tulak panto. Kolotrak bray panto muka blus Bahtarwi ka jero. Ari breh colohok bengong kaget nenjo anak anu haropak pias. Jeung bangun anu lungse deui, tang tuge nyangeyeng. Heunang tunguna oge nyangeyeng, kawas rek ngagubrag. Utari kunaon? Aduh, lalieur abah. Tembal Utari terus ngetayap kana kasur, goledag ngegoler deui ngarengkol bari menerkeun simbut. Bahtarwi ngadeukeutan gek diuk gigireun anakna bari ngarampa tarang Utari. Panas geuning. Naon deui nu karasa? Leuleus abah. Lieur jeung sarebel. Ti mimiti iraha? Tadi subuh. Geus ulah udang sarekeun we sarekeun. Utari tenembalan da teu diterah oge rek ngagoler sabab teu kuat nangtung awak lungse sirah lieur. Ari Bahtarwi buru-buru kaluar ti kamar. Kebat kapawon ngebejaan bitia yen anak negering puguh we bitia teh reuwaseun cul pagawean belenyeng ka kamar Utari. Terus tatanya papariksa sagala diusap dirampa bari rada gempeur samar pola. Geus atuh ulah hantem we ditanya geus puguh gering kumaha maneh teh. Ya penasaran atuh dah. Nah kunaon atuh dah kamari masak kitu jajagna ieu teh. Asa teh kaharti teuing atuh. Gering mah biasa-biasa. Manusia mah moal luput tina kaayaan sarupa kitu, boro-boro gering maot na geus aya bagianan apaan. Teu bisa diasa-asa, teu bisa diteuing-teuing. Ceuk Bahtarwi tetep ayem geus tegar mahena mah. Bitia teu ngomong deui terus kaluar deui ti kamar rek nyayagikeun cai haneut keur Utari. Nu gering di kaulaan sakumaha mistina malah beurangna neang Aki Dasim tetelah harita teh cager Aki Dasim teh geringna ngan tepi ka subuh cenah. Utari dijampe ari kataranganna teh aya naon-naon eueuh anu tumarumpang eueuh anu ngaronhel. Boh ti sisi boh ti gigir nu tetela gering biasa sakumaha umumna nu sejen. Atuh kolotna regreg ari kitu mah. Heureut saminggu Utari cager geringna geus bisa luntang lantung deui, geus bisa kacai sarta geus daek dahar. Sararea bunga ngan aya keneh sesekelanana
unggal isuk gawena onghek-onghekan, mun beurang sok hayang nu haseum-haseum, kadang kala subuh ge sok hayang ngadahar buah ngora. Samameh kanyahoan ku Bitia mah warayana nu jadi salakina rada bingung, sok sieun pamajikanana gering keneh, matak melang jeung hariwang. Nya dina hiji poe bebeja ka Bitia da geus tak mikiranana. Bu, abdi teh bade tumaros ieu teh Bu. Nah kenaon Ujang? Bitia olohok ruaseun ngadengi kitu teh da kakadak harita warayana tumanya anu daria. Sumuhun perkawis pun bojo teh. Da acan sehat pisan sareng kahoyongna anu ararane. Tadi mah subuh-subuh nyuhunkeun buah ngora. Kamari metis asem ngora. Mangkukna ngawas-was pakel. Kunonya Bu. Sareng sok kawas anu sarabal kitu ta Bu. Waryana dari anak keur ngomongna. Naon Ujang? Si Utari resep kanu hasem-hasem. Mohon. Hei dadah, Bagja teman Bagja. Syukur pisan ari kitu mah. Tah ieu nu ditunggu-tunggu teh. Nya eta nu didaguan teh. Syukur atuh ari kitu mah syukur. Nya ieu mah nya we doyot, ieu mah lain henteu we doyot. Tapi nya ieu mah nya we doyot. Bitia bunga anak keur ngadenge beja kitu teh. Lantaran geus pangalaman sarta geus ngarti kana sababna ngan waryana colok bengong teu ngartieun. Da kala kanyebat Bagja Bu. Kala nganuhunkeun. Ujang kasep yeuh minantu ibu anu bager. Dangukan. Teu kudu reuas, teu kudu susah. Eta mah lain gering, tapi nyiram rek boga budak. Minggu tukang ge. Lain sasalad, lain hareng, lain pilek, lain empulo, lain amplu, lain. Lain naon Bu? Lain amplu. Tapi rek boga budak. Kitu tah Ujang. Eta teh tanda-tanda rek boga budak. Oh kitu, nuhun atuh Bu. Nuhun pisan. Hasil ari kitu mah tareka urang teh ya. Waryana marah mah ayeuna mah sorot panonna cahayaan. Ya kitukeun we, teu kudu susah-susah ayeuna mah. Teu kudu susah-susah. Nya moal Bu, moal susah aya kitu mah. Pingah we atuh nu aya. Mitra kaum dangu ti harita waryana hegar bengras gumbira jeung pinuh ku semangat kana gawe rancage hudang tangginas dititah kitu kieu ge ku Utari mah ngagugu nurut da bakat ku atoh rek boga anak teh. Atuh bah Tarwi jeung Bitia ge bungah deui malah nyusi ge milu atoh. Waktosna kabujeng Sep Mitra, kabujeng Neng Nong Mitra, kabujeng Neng Nong. Cageula urang tunda carita dina episode anu ayeuna. Pikeun engke urang teraskeun deui nya Mitra. Kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Pokokna mah ulah hilap, like, subscribe and comment laras bisa. Endah nu kalakona ngan